A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabillahi alaihi salam wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Zailani Abdas al-Syirah wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syabir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura Sumailari khususan hadratus Syekh Kiai Haji Qasim Asy'ari wa khususan Kiai Haji Ahmad Faqih wa ilari khususan Al-Zailani wa ilari khususan As-Sabirin radhiyallahu anhum wa farallahu dzunubahum wa sallimu qur'ihim bil barakatimul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Sariru ari suara mazilun nanunal maratin nanuna wewe ya dilu eta ngabandingan suarana takbir kana maca takbir fisabilillahi dina perang ngaluhurkeun agama Allah gitu. Saudara Siti Aisyah kan ari baheula mah meureun ninun ku sorangan gitu nya ngajahit lah gitu tah. Mun aya nama meureunan ngajahit lah ada ninun mau ke pabrik kan. Gitu. Tah, sora-sorana misalnya ngajahit. Kadang bola teh gitu sadar tah. Mun ngaput kecos. Itu. Sadana eta teh ngabandingan kana takbir dina perang sabilillah gitu. Berarti seolah-olah kerjihad eta nu ninun teh we mah. Mangaputankeun pakaian salaki itulah cek pada cek kasar mah kelek salaki soek lain kelek bareng baju. Baju salaki kelekna soek dikaputan ke pamajikan teh eta pamajikanna sarujang kerjihad gitu we lah. Gitu. Ayeuna misalkan calana palangka kanana calanana palangkana sok dikaputan dikecos gitu. Ari ayeuna kumaha ayeuna soek ieu ke tukang jahit atuh teu boga ganjaran beurna we teh ku olo-olo nanti kitu namanya itu. Wah cenah ieu mah jorok salaki teh make baju ngan soek deui make calana ngan soek deui. Sebenarnya lain jorok eta teh ladang amal hade supaya boga ganjaran awewe gitu. Ngahaja ku Allah disoekeun supaya awe menang ganjar ngan ku sabab awena teu ngarti jer dipikeun disoek we. Itu ada cenah geus butut anya aya geus butut mapikeun we. Tah ngaputanana awewe teh gitu, ngaputan awewe kana barang salaki gitu. Coba lamun ayeuna lamun teu boga salaki cerai misalkan apa nilai eta teh gitu. Rugi gede sabaraha we mah papisah teh. Wa ayung mamroatin jeung di mana-mana rea awewena kasat anu makean awewe jawa-jawa kasalakina min gojeliha tina tenuna awewe ilakana angin bukti eta teteplah kaeta awewe bikuli sidin kalawan tiap-tiap pakaian miatun alfin hasanatenan 1000 kahadean. Ya wewe ngajahit baju
sorangannya awe teh. Terus geus jadi baju dipakekeun ka salaki gitu. Dipakekeun. Jadi salaki make baju menang ngajahit pamajikan. Nah, maka eta pamajikan teh dibere kahadean mi'atun alpin hasanatin. Sabara 100.000 kahadean. Mi'atun 100 alpin 1.000 hasanan kahadean. Gitu. Aya gitu mah. Meuli wae anu mah. Dan nanti bisa nganyian baju. Gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manis taro man saning jalma istaro anu meuli eta jalma li iyalihi keur anak rabina sayan kana hiji perkara sumaha malahu tuluy mawa kana teu perkara biadihi kuleungeuna eta jalma ilaihim kana krabina hatallahu maka ngalebur sallallahu Gusti Allah ta'ala molo anhu ka eta jalma dunuban kana pirang-pirang dosa sab'ina sanatan 70 tahun. Ya mah ya Asep boga pamajikan misalkan Asepnya Asep teh boga pamajikan terus gawe terus barang beli Asep gersa keur keluargana keur oleh-oleh meuli naon be Asep teh itu keur di imah keur anak jeung pamajikan dibawa dijingjing ku sorangan mawana eta perkara balanyaan keur ka keluarga dibawa ku Asep tanya eta tah dibawa dinon karena teh eta tempat biadihi kuleungeuna ilaihim anak rabina hatallahu ta'ala anhu dunuba sab'ina sanatan maka ngalebur Allah ka eta jalma kana pirang-pirang dosa sabar 70 tahun. Umur lagi 60 tahun aya saya 10 tahun parata. Eta Sep, rumah tangga mah Sep. Kumaha lamun mah ieu pamajikan anu balanyana. Sarua pamajikan boga ganjaranana. Wah, mun kitu mah urang rek balanyana teh. Ari duit mah. Jadi sawe nu meuli naon we keur kepentingan keluarga gitu. Sawe nu meuli keur kepentingan keluarga dibawa ku urang maka ku Allah gitu nya dilebur dosa-dosa urang teh. Gitu. Sabaraha tahun 70 tahun. Dosa leutik, dosa gede menyang. Eta. Jadi lamun barang mah meliliaran mau oleh-oleh naon rek mau kado. Kado naon kado montong. Pas sampai kemeh mau kado montong dibuka. Montong di dahar. Eta mawana eta perkara ada gitu. Bawa oleh-oleh. Itu kahadean 70 tahunan lumayan lah. Tik. Matak mun liliaran naon ya keluar oleh-oleh naon permen sugana teh leutikan katanya ngana sabunga misalnya di imah gitu sarua wa qala sareng ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man paroha man saning jalma paroha anu bunga ieu jalma unsa
anu bunga ya jalma mana man unsa kan naon eta kawewek majikan anak pamajikan pakaan nama makasa olah-olah baka ulah cerik jalma min hasyatillah tinasieun karena Allah haroma maka ngaharamkeun Allah jasadahu kana jasadna ye jalma ala narin kana neraka Ijaen boga pamajikan manehna masa lila rumah tanggana ngabungahkeun wae kana jadi pamajikan teh katanya ngabahagiakeun sok sanajan manehna hatena keur sedih sok sanajan hatena keur teu geunah tetep hareupeun pamajikan mah berusaha teger padahal usaha teh kerugi usaha teh keranjur tapi teu ngeluh ka pamajikan teu nyarita-nyarita perkara anu matak pi teu geunaheun pamajikan jelasna ya Ki Jaed sok ngabungahkeun jeung ngajaga perasaan nu jadi pamajikan gitu ngabungahkeun kana jadi pamajikan ngabahagiakeun ieu Ki Jaed kana jadi pamajikan maka eta Ki Jaed seperti anu ceurik sieun ka Gusti Allah gitu min hasyatillah taala gitu. Seperti ceurik sieun ka Gusti Allah jeung saha anu ceurik sieun ka Gusti Allah maka diharamkeun jasadna asup ka neraka tuh ngabungahkeun pamajikan teh gitu di payun dicaritakeun pamajikan kudu ngabungahkeun salaki di antara kasupkeun istri solehah teh anu ngabungahkeun suami ayeuna aya keur lalaki ayeuna mah lamun suami ngabungahkeun pamajikan haram jasadna ka neraka aduh tah maka lamun embung ka neraka geus ngabungahkeun pamajikan lah kumaha cenah anu lengoh aduh asep deui aduh Sep duh lamun mah kamari ieu cenah nyaho kieu teh nya Sep atuh datik kamari ge lain teu diajak gitu ya ke geus takdir Sepnya kan masing-masing buka perjalanan hidup takdir ulah jadi salah ke saya merempuh perjalanan hidup orang itu seperti kieu di porolan cak-cak gitu ulah nyalakeun ngacang goblok cak-cak teh mana we modal eta kopi keur ngariung cepuk jangan kana kopi tempat cak-cak teh tinggal itu di luar alah gitu sering tah keur ngadaweung ya bukan dia teh tuh si kehet jeung eta jadi perjalanan mentakdir waktu iya detiknya orang kudu kapodalan cak-cak bareng gitu lawan mah cak-cak bisa ngomong karena sorangan asuri jeung teh ampun nah gitu jadi lamun urang ngabungahkeun pamajikan sarua eujeng ceurik katanya dia ka Gusti Allah rasa sieun gitu ceurikna di dinya teh sieun ka Gusti Allah maka jalma nu ceurikna sieun ka Gusti Allah eta haram Allah ngaharamkeun jasadna asup ka neraka gitu jelasna kok moal digebuskeun ka neraka kok Allah diharamkeun jeung ka neraka ge meureun neraka mah daekeun ngaduruk deh gitu nah eta teman ngabungahkeun jadi pamajikan kumaha mun teu pamajikan ngabungahkeun pamajikan batur beda deui jika eta mah tibalik wajib ka neraka ampun ngabungahkeun pamajikan batur mah wajib ka neraka lamun ngabungahkeun pamajikan sorangan etanya haram ka neraka gitu lah kasarna
Wakola sarang paras ngajak ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al baitu ari imah aladi areta tetep imbet pihi di imahna di jero imah al baitun yanzilu naon albanatu pirang-pirang budak awewe yang jilu maka nurunkeun sa Allah Gusti Allah taala fihi kana eta imah kullayaumin dina tiap-tiap poe isnatan asyara rahmatan kana 12 rahmat walatang qotiu jeung henteu eureun-eureun jaratul malaikati naon jarahna malaikat mindalika ka eta imah al baiti nu aya budak awewean teh wayak tubuh jeung nuliskeun malaikat li abawaihi pikeun indung bapana eta budak awewe teh kulayomin dina tiap-tiap poe walailatin jeung pentingna ibadatan kana ibadah sabina sanatan 70 tahun Oga budak awewe cek aris aduh maning budak teh kalaki nyen deui li sawewe eta nya untung Rahman mah awewe budakna itu lain Rahman lain tah ieu mah keur jalma anu rumah tangga boga budak awewe rek hiji rek dua rek tilu rek 11 pokokna awewe we kiamat kawin jeung sarwiti terus boga budak awewe tak kiamat boga imah ya apan diantarana manfaatna rumah tangga teh dibeungharkeun cenah Cekrutul Uyun ya anu tadina teh boga piring jadi boga piring nu tadina teh boga senok jadi boga senok nu tadina teh boga hutang jadi boga hutang kita ke rumah tangga mah wah cenah nu lengoh kita boga hutang komo rumah tangga gitu kan jadi beunghar ku piring beunghar ku senok beunghar ku parabotan itu ya termasuk hutang eta kiamat boga budak awewe itu budak awewe di imahna teh gitunya sur Kangjeng Rasul al baitul ladzi fihi ari di imahna telah dina teh imah teh al banatun pirang-pirang budak awewe aya budak awewe di imahna teh nah kumaha eta keberkahan anak rumah tangga urang boga budak awewe yang jilullahu fihi kullayaumin yang jilu maka nurunkeun sa Allah Gusti Allah fihi ka eta imah kullayaumin dina setiap poena teh isnatan asyara rahmatan kana 12 rahmat kumaha poe mun boga budak awewe diturunkeun rahmat teh ngapoeuna teh 12 rahmat teh di imah teh budak awewe teh aduh urang mah karek lalaki cek aris teh cenah nyeun deui ya mah boga budak awewe cenah gitu apa terojo lalaki deui coba lagi salah naik pada terus salah naik ya manyerek nguligeun apa teh nguligeun teh jauh deh wah nas nguligeun jadinya eta tah jadi imah nu aya budak awewean mah sapoe sapetingna teh dituliskeun 12
Naon rahmat teh kanyaah. Gitu. Dipikanyaah ku Allah. Aya budak awe. Jeung dinaon? Wala tangqatiu jaratul malaikata min dalikal baiti. Jeung moal eureun-eureun didatangan ku malaikat, malaikat rahmatnya datangan ku malaikat eta imah anu aya budak awe. Moal eureun-eureun didatangan ka eta imah, ka eta tempat nu aya budak awewean. Jadi ya keberkahan keur boga budak awewe. Malaikat terus datang dilongokan di tempat non gawe cenah eta malaikat kedatangan wae teh. Gitu. Wayak tubu li abawaihina jeung nuliskeun malaikat li abawaihina pikeun indung bapana kulai yaumin walailatin tina saban poe jeung pentingna ibadah sabina sanatan kana ibadah 70 tahun. Wah, aduh gitu orang sih mau ibadah boga budak awe yang celengan. Aduh salah kaci da ieu. Jadi gitu. Jadi orang mun boga budak awewe ku Allah non diturunkeun malaikat. Dan turunkeun rahmat. Kanya dipikanya ku Allah. Katanya. Oke nurunkeun kahadean kan. Lajama budak awewe urang boga budak awewe ku Allah diturunkeun 12 kanya jeung didatangan malaikat terus datang malaikat bari gawena eta malaikat teh nyatet kana kahalalaki na jeung awena ka indung bapana kaya ibadah 70 tahun dicatat budak awe gitu. Ada bobo enak papisah tertulis geus dicatat geus. Terus katanya sejadi eta saya tah. Aduh hanaskan dia cenah engke ka bobohan bae. Itu jadi gitu. Jadi ya pimangpateunana keur nu boga budak awewe gitu. Jadi dicatat gitu. Al-faslu salisu wallahu a'lam bishawab.